Alhamdulillahilladzi ahallan nikaha wa nadaba ilaihi li'annahu min a'malil ibadah wa harrama syibaha wa wa'ada ilaihi li'annahu min a'malil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Alayya sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimurad. Faqala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni al-hadis. Wa qala musannif fi kitabihi wa qifli mislan nahwiya zaidu kuba paku pakul wasamihil mudha'afa. Wa qala bisi sindiran pain tumpak pingping dina palangkakan rumpa rimpi manggih liang kasaatan. Aja dikanya pembukaan. Wa qala ulama dana tilaqad khilna kalbatri ajamala qadola wadibil hawakil mudolin. Hadratil kiram, para mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, mubalikin, mubalighah, qari'in, qari'ah, nu nampak hadir wabil khusus kersana Bapak Ustadz Wahab, Bapak Ustadz Darman, Pak Ustadz Soleh, Pak Ustadz Suhaya. Urang doakeun guru-guru urang naratana sing dipaparinan kesehatan panjang yuswana, ditambih-tambih ilmuna anu mangfaat ku Allah subhanahu wa ta'ala, tur tiasa mitutur miburuk ka urang sadaya. Tikakatun hormatan disip kuring wabil khusus sahibul bait pamirsa Bapak Ustadz Darman kali Ibu Yayah. Doakan mudah-mudahan tasyakuran sing ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala, naon anu dikurban dan kuanjana dikentosan dari suku majangji Allah, la in syakartum la azidannakum. Oke putrina anu parantos istrenan Neng Nur Halimah Kajang Jajang putra Bapak Ahmad kali Ibu Ela, mudah-mudahan ieu anu parantos istrenan kedua mempelai rumah tangga sing samawa sakinah mawaddah warahmah bagja dunya akhirat sing garda milik jeung rizkina dijauhkeun tina balaina mun ngagaduhan turunan anu saleh tur salihah sadaya. Tikakantun hormatin disip kuring wabil khusus ade-ade remaja-remaji di STE Wikara anjeunna nuju bakti panginten di dia. Doakeun mudah-mudahan arajin sing hasil ilmu anu mangfaat berguna demi agama nusa sang bangsa sing janten kebanggaan orang tua. Naon anu cita-cita ku arajin sadayana sing dihasilkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tikakantun Bapak Haji Ibu Hajah, para tokoh, para tokeh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh
budaya nu sami hadir di tempat wabil khusus ais pangampih wargi sanagri raja rakyat sadesa upami aya Bapak Kepala Desa atau nu ngawakilanana di lembaga upami aya Ketua Bamusdes LPM Rengrengan di Karang Taruna Bapak Linmas Hansip Wandra nu selalu jaga keamanan warga Bapak Kadus Bapak RW nu daraek capek digawe najan kuliah tepati gede turun sok hararese turun sok jika kantun ke Bapak RT nu capek gawe teka pake kuliah antara kabere kurayat pada neke isim guring mah kang ajengan RT singkatan R nate riut tanate tarang jadi RT mah bagian riut tarang belawan disumpah Pak RT lamun nyalonkeun RT jika monyet rek diwadalkeun ka maung sili jongklokkeun maneh we jadi RT teh urang mah teu sanggup tapi angger aya calon terpilih terima aya we nu teu datang saurang nah nu meunang teh nu teu datang sebab jana Bapak Ibu RT mah di mana datang PLT RT mah moal kabere betul tapi aku RT meunang rakyat henteu datang raskin RT sok pusing rek teu pusing kumaha biasa tik rakyat loba aya deui lelegitan RT masuk katanyaan ngajarkeun teh mana RT na padahal RT teu milu maling RT mah teu milu maling siap aya deui pangantenan ditaroong ku budak morak panganten teh kawirangan isukna demo ka Pak RT padahal RT teu milu nongol RT mah teu milu nongol aya deui parawan bobol diheula Bujurun salembur majarkeun teh mana RT na padahal RT teu milu nyolong RT mah teu milu nyolong aya RT Salim hiji deui siap aya deui kamawatan batur mah ngalayan tapi kanggureun tapi RT teh datang sok diaromongkeun padahal RT na muriang padahal RT muriang kawaluy sok diomongkeun teh amil jeung ustad jeung mun teu datang ustad ka mana can awa talil nyeri hutu pirang ustad can nyeri hutu teh tapi alhamdulillah kesepuhan aya nama Kang Ustad Rosman RT di Simkuring mah ya gajihan di Purwakarta gaji RT lumayan di Cijaya gaji RT genep juta benar setahun gaji MUI desa 2,5 juta saumur hirup anu eueuh gajian mah ustad mah di pamarentah teu digaji di masyarakat teu diperhatikeun matak di baheula jadi ustad dengan laleutik we jadi ustad uyuhan ke malonar ge jadi ustad matak lintuhna pamajikan ustad mah kumaha bulan amun bulan ulun lintuh ku anu kitu datang bulan hapit ngomong bulan puasa mah kerek kena ditalengkok tak kurang doakeun Bapak Ibu mudah-mudahan arak pamimpin urang dina ngolah masyarakat sing aya pertulungan ti Allah Subhanahu wa taala ngaturkeun nuhun ka penata waktu pengatur acara di parantos masihan waktu kaji simkuring nyawa salih wasilah nama kersana Kang Ustad Rosman ampelan we sieun teu datang tiga itu simkuring teh sadar nama salaras nama kandah nama Kakarawa
pada angkat pojok arek ka mana Karawang ulah cuman kitu eueuh nu manggil jadi kitu ngajina tong lilating dari lage tara diaramalkeun ieu ngajina urang singkat padat melekat nu penting mah urang balik mawa berkat ilmu anu berkat babun nikahi ieu bab mertelakeun nikah budak santri babun menang dibaca babat menang dibaca babat al-babu yuqra'u ala salasa imrotuhu li'aujuhil arba'ah nikah langsung weh kata non ari nikah teh bapak ibu lamun ningali hurufna aya 4 gening baheula lamun ngaji sok diejah zaman urang can aya lampu kieu baheula mah lampuna teh lampu cemen dirium ku 12 urang bari ngodoko non GR nikah alif jabar ka ha tanwin PS bun nikahun kita ingat cingkuring baheula di bawah gitu teh kan baheula mah sanes ikro baheula mah tuturutan nyebutna teh poe nu panggantian alif jabar ka alif JRI alif PS bun Aipun alif tanwin jabar an alif tanwin JRin alif tanwin PS pun aipun eta teh sing ditempel ngapal ketet di pedung magrib di huruf pedung isya teh eureun baheula beres tamat eta sok dituntungan ku wasalamu waw alif lam sin tasjid jabar wasin jabar sa lam alif jabar la mim PS bun wassalam eta wassalam saminggu di huruf teh eureun da budak-budak baheula mah narapun sok budak ayeuna teh ditaekeun rek ku Ustaz pinah ngajina teh pada mah belet banget ngaji baheula mah mangkat teh mun ngaji bedung magrib mangkat imam bedung asar kucing-kucingan aya nu rajin mah ka guru teh babantu lus ka guru babantu ribut papaheula ka imam guru teh nyusuhan ngepel bener teh ka madrasah ngepel da budak ayeuna bisi kuring ngaji bedung magrib teh can daratan teuing di dieu dur magrib ribut budak ayeuna bari marawah HP kok ieu mah di ditu di Amerika aku teh budak salacan atau siapa di mana di mana lus ka masjid ka majlis budak ayeuna mah aya tai kotok teh lain di keduk teu hidang teh kara di puludan ku kapur nu teu hidang mah di aranan tai kotok coba ke budak aya budak ado acan ayo budak waduh aku dititah budak aya tarik kan aneh jempling na barang si orang suku ustad pengantai kotok begitu jempling katincak ke tengah anak cos anjir cek ustad namu iya ai barang diangkat ke baca tulisanana tai kotok eta ustad mata narek bijil sama teh hidang dikotok di bulu dan ku kapur mah moal makan lain di keduk mah eta ustad ngawuru kokoh meduk tai kotok pematakunten bapak ibu zaman diwari hayang mangkat ilmu teh hese teu cukup ku pinter anak indung jeung anak kudu balager ka ustad jalma nu bagir ka ustadna insyaallah anak turunan urang bakal aya nu jadi ustad jadi kiai amin naon karina ilmu lain turunan lamun ilmu turunan anak kiai jadi kiai kabeh anak ustad jadi ustad kabeh betul
harus bini masih goreng lain anak kiai lain anak aja kan kolot kuring tukang ngagali sumur 3 tahun abdi mangilu ngagali sumur mematang pengalaman abdi majero ngan bahagia ka ustaz ka kiai baca dina kitab riwayat Imam Halwani teh kolotna jalmi boga jalmi fakir tukang rujak tapi anaknya seorang ulama besar jadi imam besar naon sababna kolotna sok rajin takdim kanu jadi guru bari mawadaharen teh assalamualaikum ajengan Pak Ustaz nyunkeun didoakeun kangge putra abdi maka barokah doa menjadi guru anaknya jadi seorang ulama besar ibu sadaya jadi kalau mengusung panen daratan Kak Ustaz meniku Ustaz lumayan ya dia mah nyarausan we pare anyar terus kalau 2 karung Kak Ustaz ya aku beurit cenah heueuh kitu teh lupa beurit eta sih jarang merek Kak Ustaz jadi banyak aku beurit lain Kak Ustaz nya aku beurit teu ieu mah di Amerika oke. Mudah-mudahan ibu sadaya pokoknya putra-putra orang anu belajar sadayana sing janten putra-putra putri anu saleh nikah teh nun 2 kap 3 alif 4 ha urang eja balik kabeh nun jerni kap alif jabar ka ha tanwin ps hun nikahun aldi ngeja baheula mah mbah mah ngeja tadi kasroh nun wa kasroh ni kap alif wa patah ka ha wa domah taen hun nikahun ikromah yang ngejahna nun di bawah ni kap alif di atas ka ha di atas di double hun nikahun nah gitu nikah nikah Neng Nur Halimah jang jajan nikah teh hiji nun teh ceuk para ulama dimustaq dina nikmatul ibtida nikah teh urneunah mimitina wungkul barasa Bu jalan-jalan ke pasar baru tidak lupa beli kedong-dong enaknya pengantin baru masuk kamar lalu digendong anjir teh kana Ustaz Mansur anyar pengantin pamajikan yang diganong mikirna genep kali sama pamajikan aing gede teuing anjir aing kaduga moal itu naik pacarkeun teh bogoh naik kakar kitu lain ka dijulalih cai gendong tong jalan-jalan ke pasar baru tidak lupa beli pisitan enaknya pengantin baru masuk kamar cubit-cubitan tetap pengantin mah bikin penting teh keureunan bikin jatuh mau dimejakeun jeroan jalan-jalan ke pasar baru tidak lupa beli kokosan enaknya pengantin baru masuk kamar dan nyebut ngos-ngosan itu ya entok di kolom nu matak eueuh deui ka RT numpang ngeunah-ngeunahna oleh panganten dahar ente duaan biasana neng anjeunna teh sorangan ayeuna mah duaan papanganten ari papang naon kabeh lain pipis mah ceuk urang Tasik mah papais abdi ge ditabaran pipis harita nyebut teh ge acan hoyong pipis teu geus di mana di sumur manya cenah pipis di sumur di mana mah tun asepan piraku ditinggali teh papais papangan teh papang teh wiwis teh duaan biasana neng anjeun wiwis teh sorangan teh duaan ten ari tenteng kalapa nu digulaan ten teraos papangan ten papang teh wiwis ten teraos jadi papangan ten wiwis na oke bagus tong dibejakeun
Nu mantap panganten baheula mah era haji. Jangan cimpuring mah era jadi panganten ge. Abdi ge harita didagor kana Tuhan. Ieu mah zaman susuratan. Eta nyeun surat sabuku jadina sakepet. Pangeunah-eunahna teh oleng panganten. Tak kayak lagu gini. Duhai senangnya penganten baru la 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 la. Duduk bersanding bersendang gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru la 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 la. Genjering bola genjering itu kuaradwa kenapa nanti ibu namun lagu itu sok nurutan gegeran naon ngarep gitu oh celang celing cung ini tuh yang kering itu baheula zaman alahyar tadi bola mah geus ngalatih kosida jangan genjering teh bangga teh cara ayeuna kudu ka pasar ikan teu kabeuri da mahal jangan genjering bolong hiji tamal kulakuan sabere beureum yang tua 8 atau manggi di teu manggi keneh wae make baskom 2 kotek teh rantang 3 cerek teh turu blimun digeprekan tren lagu indung-indung ieu mah tes dari tanah ieu zaman al-ahyar kan ieu mah jadi kenangan simkuring heula bisa yang bisa diberikan goler lagu teh indung-indung cari tanah can aya son heula mah make kawak memran disebutkan. Indung-indung kepala lindung hujan diudik di sini mendung anak siapa pakai kerudung mata melirik kaki kesandung. Aduh aduh Siti Aisyah mandi di kali bujurnya basah tidak sembahyang tidak puasa di dalam kubur mendapat siksa la 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 la. Terus capek aing kaiji nikah teh nun teh dimustaktina nikmatul ibtida nikah teh kurngeunah mimitina wungkul nu kaduana kap naon kap teh karohah timbul ngewa timbul resep nu matak geuna oleh panganten paling dilage 6 bulan itu ge lamun bobogohanana sakedeuk jeung Imam Ghazali rumah tangga itu seperti nahoda kapten kapal laut seorang nahoda yang menyeberangi lautan semakin tengah semakin besar pula ombaknya rumah tangga bikin gede dodoja bumatak uteueuh cereg ngalain panganten baru kurang ye panganten bari nu geus boga anak 3 keur anyar panganten naon anu teu haneut sang haneut cai haneut kasur haneut bantal
Aneut bujur. Aneut. Hararana. Geus panganten bari ada riis. Bener tuh Bu. Keur anyar panganten mah aa ing anter dianter. Bener tuh. Oh, ayeuna ka tukang anter WC di jero imah baheula mah zaman dolpon. Apa dolpon? Dolpon di kebon. Jeung dolpon. Mangkaning malam Jumaah imah sisi makam gede aya nu kae tabrakan supir jeung kendek guru napa bisa. Ini anter dianter ka Ustaz Ros. Tuk jabar tuk ruku tuk cerot jabar cerot rokok cerot bau ceuki. Sok rek nanya ayeuna kan geus boga anak 3. Cek pamajikan teh bapak ini anter dianter moal. Moal geus teh goblok. Arah molotot goblok anak 3. War hayu baro. Rajul daek ditakan turun-turun. Karek depus ka kamar mandi geus can ngirut-urut aja. Pani sumpah Kang Jajang Neng Halimah keur anyar panganten mah Bapak Ibu hayang hitut gending pangkimpin. Eta hitut anu gede galetikan ciu. Sok rek nanya anu geus boga anak 3 Bapak ayeuna hayang hitut sok dipangkimpin arah kadang-kadang hayang hitut di kebon yang adalah pamajikan. Pamajikan jungkir pika mencelek dah terganggu. Nah, suban mereka pacul, ayo dokon. Bandingkan amplop itu kadang ku pamajikan. Camurkan wanita balat atau muda kacuru. Karena lebih gede itu pamajikan cekur. Sarwana. Nah, ketika di bejaan kita maksudna, teu aneh, bener geuning ka Ustaz, geus aya rambu-rambu. Lamun ketika urang jupiran, awas ada tikungan tajam, pasti bakal direm lalaunan. Awas, aya jurang, jalana buntu pasti bakal gede. Tadi dieu panganten perlu disawer. Sawer teh papatah. Ayah sawer di itu nak ayah waktu pernikahan Sayyidina Ali sareng Siti Fatimah Zahra disawer ku Sayyid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ngan beda sawerna teh dibere benang Ali ieu benang cekelan benang teh tungtungan Fatimah ieu cekelan benang cekelan tungtungan betot Ali dibetot ku Sayyidina Ali diberean ku Siti Fatimah Fatimah betot dibetot ku Siti Fatimah diberean ku Sayyidina Ali. Tah ieu teh gambaran. Neng Halimah Kang Jajang, ieu benang teh gambaran rumah tangga. Benang teh leutik kira-kira lamun ieu benang anu leutik pada betot pegat moal. Yakin bakal pegat tak lumatak kudu saling berean dina rumah tangga. Lamun neng anjeun teu betah di lepur saraki teu betah di lepur pamajikan tong nungguan 3 tahun rumah tangga mah 3 bulan 3 minggu pepegatan rumah tangga kudu saling antar saling berean dina rumah tangga pan urang mah sawer teh dina basrom teh aya naon teh lah beas permen naon deui permen bermawan-wan aing duit sabaraha? Duit loba. Duit teh paling loba 200.000. Bari kencing doang. Paling loba teh 200. Atuh paling loba teh 200.000. Mata kuna teh barudak leutik. Dapunten Pak di Tasik mah di lembur sim kuring di lembur Metoha. Di Tasik jeung di Garut sareng di Sumedang. Eta sawer teh nu nampan teh lain budak. Kolot ustad ge. Ngiluan eta ambil tas kawinkeun ngiluan nampan eta we kursi kerecet ya bener kasawen lain 100.000 Kang cek panitia teh punten cek Ustaz terus diumumkeun ayeuna sabada nikah keun bade nyawer sapartokeun bade nyawer kunana aya artos kangge meser tanah 200 batang aya artos cenah 8 juta kangge nyawer kunana
kira-kira lamun diumumkeun ku Pak Ustad Darman ayeuna isuk-isuk jam 8 rek nyawer aya duit 8 juta bapak rek dari dieu mah ngendong ieu mah sawer teh budak nambah teh daya 100.000 teh 500-an beulah mah 5 perak teh nya 20.000 beulah bismillah nama wiwitan tulis asep nurendengan mugia kasalamatan beas nyaur apa nyaun budak beas bagian hayal ya sawer pangantenan ulah aya kakirangan kirang sandang kirang pangan koneng komok koneng nah pas kon jeung duit antara pasang kuda-kuda Aisyah siap di siap orang jajan baskot yang sarekok obatan bukan kalau temenan bagian uyup China ini jadi santri atau gitu teh pesannya teh tara make senok sok dikobokan we eta baso panas tara make naon tara make senok jeung tara make saos da keke beureum sampai kuku mah teh dari tanah eta tapi nari tukang nyekol baskom teh make nanti geningan nyekolan duit ujung bonbon geus kieu we pasang budak komo eta aya make androk mah dikikeun rok aduh ulah lemas munakam cenanya nak nu heuras mun paeh sagede pas mun hirup sagede gelas kira-kira teh sawer celeng pandengan heulakan payung tororong duel hayang menang 10.000 bang jadi juta mau gue yuk ningali tak tolong ditutup kulungan aya ketik ketijak atur leungeuna atuh tunggu teh aleungeun teu beunang nu tinggal pecalang bagian uyup China we masuk tah meta baheula mah sawer teh masih kana sok sawer ieu masih ken mah tradisi eta tong dilingitkeun papatah eta teh papatah para jamaah sadaya kan makena make bahasa siloka jadi nikah teh nunna nikmatul ibtida kapna karoha timbul ngewa timbul terasa cek Imam Ghazali rumah tangga teh mungkin mungkin gede dodo jadi mata panganten anyar sok disebut panganten baru panganten herbal sok disebut panganten bari ini makanya beda mau anyar baru mau herbal bari mau anyar mah baru barungah ai panganten anu heubeul mah bari betul kosok baringun ibu kosok dikitara oh jelema hirup karena ke jelema hirup pasti aya bunga aya susah sajodo aya awewe aya lalaki mual salamina cager pasti aya gering mual salamina boga duit pasti aya teu boga duit ameh naon ngahaja ku Allah lamun jarak saumur-umur cager mual karasa nikmatna cager ngeunahna cager teh di mana urang keur gering ngeunah ki teh ari keur nyeri ki sok dibeuna jeung jeriheun nyeri ki sajam di kamar mandi timbang saceret nyong saceret nang geus we dina kasur ngeunah nak udud teh di mana-mana keur eueuh udud sok bapak aya udud bea udud no aya udud teh hayang udud teh jam 2 peuting warung tutup aduh yo hayang udud warung tarutup coba jauh eta mangih untung mani bunga alhamdulillah eta teh bang urang ayeuna boga duit coba moal mah ngeunah karsa boga duit tah ngeunah nak boga duit teh dina nalika urang teu boga duit budak hayang jajan budak kami orderkeun wae eta neangan duit buka data teu pira timang mangin duit 2.000 buat disuhun dina gun-gunan alhamdulillah hari kalau duit mah dibere 100.000 salah kita nyebut alhamdulillah di kitu aya nu kitu aya ana jelema nu katiguna alif alif teh salib pikanya salib pika deudeuh salib pika cinta neng kudu salib belaan dina rumah tangga kudu salib pengertian dina rumah tangga tak di mana-mana neng
ajin rek barang bere ka kolot ka Bapak Darman ka Mayaya mau ulah rek anjeun tapi sia Kang Jajang anu jadi minantuna ke aa Jajang di mana rek barang bere ka kolot wayahna kudu bagian si teteh Neng Halimah cimpuring di mana datang kolot cimpuring karena cimpuring ngaladenan bagian pamajikan datang mitoa bagian cimpuring ngaladenan ketika kan aya masalah yo sia teh boga salah kita manin bageun moal ih salah kitu bener kitu tapi lamun teh mah maneh yang korek kali jadi mitoha geus cilaka maneh sok aya paling kesel karena Ustaz Pancul sok kesel eta caritan aki-aki keur nampolan suluk aki-aki nampolan suluk gaplok nampolan galakan gaplok bari ari minantuna kudu desi goblok lain bantua tasih kuring malam mitohakeun macul direbut macul kedot kok turun pabetkeun insyaallah nya ieu masaroleh alhamdulillah ayo diberi kabar ku sim kuring